Kopi anu pahit da pasti teu ngeunah. Tambahan gula supaya karasa nikmatna kana leta. Kitu ge kahirupan. Masalah anu matak berat nyaeta matak jangar karena sirah. Tambahan ku sabar jeung ikhlas. Supaya saberat eta masalah teu matak nyerah kana hate urang. Kabeh jelema boga keleuwihan jeung kakurangan. Kabeh jelema boga pamikiran jeung kenyataan nu dilakonan. Contohna urang rumasa jadi jalma nu loba kakurangan. Katak wajar amun urang dihina. Muhun urang geus biasa dihina. Dihina ku jalma-jalma anu ngarasa leuwih bisa jeung sagala boga. Tapi sebenarnya jelma eta teu pantes ngahina komo ka sasamana. Jeung nyatana jelma nu sok ngahina teu leuwih alus jeung jelema nu sok dihina. Tapi baelah makin loba nu ngahina justru jadi doa eta ka urang. Doa nu ngajieun urang sadar bahwa jalma eueuh nu sampurna.